naon kanyut teh Bu? Kanyut naon? Ibu namanya ayam jadi dua. Ayam jadi dua berenya. Nah ini sahabat adat istiadatnya bantayan adat istiadat bantayan. Adat sawer Sunda. Sawer Sunda. Anu lajonan tilu sawer Sunda. Anu nyarioskeun tanggapi pengaben janreaskeun terkawis tilu sawer pengaben pan seueur gurupana. Mohon. Aya beas. Sareng naon deui Bu? Aya beas. Aya endog yang anu kieu Bu. Panjang teu. Panjang kodok. Panjang kodok. Jujur deh, panjang. Padahal panjang, padahal kodok. Tapi ini Bu, ada yang menarik. Ini apa yang biasanya nggak ada di pernikahan yang lain Bu? Itu apa namanya Bu? Dicak endog. Hah? Sarengan usuluh sareng ulah. Oh. Nah ini nih sahabat nih. Mana Bu kanyut kundangna? Oh ini. Ada apa aja Bu kalau di kanyut kundang isinya artos. Oh bumbu naon wae Bu? Bumbu naon wae? Oh, atau pada digoreng tadi gitu. Bu milari naon di dia milari naon? Acis sabar aya kanyut kundangan loh Bu. Resep kanyut kundang tuh. Resep kanyut kundang. Sama pedagang juga sahabat nih. Pedagangnya. Tambah beli setrum. Oh, beli apa? Beli setrum. Oh, beli setrum. Setrum teh naon? Setrum teh naon? Buat nyukut. Sok kulut doana gerekeskeun tinu hate. Mudah-mudahan sungkem dina dinten ayeuna teh sing janten pangjajak doa ti Ibu Ramah Hidup. Kesakeun dina dinten ayeuna sing janten pangjajak doa kanggo hidup lapas sagala rumah tangga. Punut doana kasep beuli supaya dos hidup terlaksana. Nah ini sahabat acara adat istiadat saweran di pernikahan Kampung Cipasang sahabat nih. Nah sahabat dari acaranya caplok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Naon Bu? Naon kanyut teh Bu? Kanyut naon? Ibu namanya ayam jadi dua. Ayam jadi dua berenya.
Alhamdulillahirobbilalamin. Acara sawer panganten para tustreng teh. Abdi teh ieu teh kalangsan suantenan nuju. Korodok. Korodok kirang bobo panganten janten rada ngoprok. Acara sawer panganten para tustreng teh anu dipupuhan urang tim Kurniasi SPD. Ini sahabat nih pembawa acara dari adat istiadat sawerannya lagi kurang sehat tapi semangatnya luar biasa sahabat nih. Si ibunya profesional banget. Tidak Alhamdulillahirobbilalamin. Ayeuna urang lajeng kelihatan capek juga tidak kelihatan lemah sahabat. mangga geulis kaset ngadet di payunung ieu aminah urang lajengkeun. Nah ini sahabat adat istiadatnya bantayan adat istiadat bantayan. Eta adat sawer Sunda. Sawer Sunda. Anu lajengan tina sawer Sunda anu nyarioskeun tanggapi pengabejan beaskeun perkawis Pernikahan. sawer panganten dinu sawer panganten pan seueur lulubana Mohon. aya beas Sareng naon deui, Bu? aya beas aya endog ieu naon kieu Bu? Panjang teu panjang pondok panjang pondok Jujur deh, panjang. Padeno panjang, padeno pondok. Sekarang seri kena. Teringat, teringat nyawa, teringat. Tos terangeun eta mah, Bu. Alhamdulillah. Ayah, nanti teh palet. Palet itu namanya palet sahabat teh. Ayam dog. Ayah dog. Ayah benang sareng jarum. Ayah artos bea. Koneng. Artinya apa itu, Bu? Koneng serkesa kedataan. Iya. Sarupinya. Iya. Ayah sangu, ayah kendi, ayah lilin. Umargi ayah nama tas zaman modern. Aku pernah kebayita. Tapi ini Bu, ada yang menarik. Ini apa yang biasanya nggak ada di pernikahan yang lain, Bu? Itu apa namanya, Bu? Minca endog. Hah? Sarengan usuluh sareng pelat. Oh, gitu. Upami endog katinca sakumaha. Upami endog katinca akumaha. Dilap. Pepes. Bilang bubuk. Ayah endog katinca sakumaha. Bucat. Bubuk dari bubuk. Ya, upami tos bubuk. Upami tos bubuk. Dah hilapnya. Mohon. Mohon. Tapi upami di waktos caroge uih damel anjeuna ngoprot ku kesang anjeuna saraos teu barang canda tapi ku hidup kudu dibega hemat nya terus dugi karorongkok teh ulah dibaeuna kena teu mawa duit samool make ka isu patir pasiaannya sok ayeuna papayun-payun. Nah, ini acaranya sahabat nih, udah mau dimulai. Aku terpilih lepatnya, kumargi adina sanes ahli. Mohon. Terang sakadar terang paiten. Sok, eta teh, namina teh harupat. Anggap dina harupat eta teh, masa lalu hidup, jeung masa depan hidup. Dinu masa lalu hidup teh, tangtos seueur masalah, seueur karumi, seueur kateraos nya nah kateraos antawis di diri si AA atanapi kateraos di diri yang almah nyalira nya dina hiji waktos ayeuna urang parangkos dihijikeun ku tali perkawinan atanapi tali akad nikah anu tos pisahkeun ku agama sareng nagara nya diusahakeun teu kenging ningali kapengker nya teu kenging ningali kapengker biarlah masa lalu AA biarlah AA yang mengenang tidak usah tahu Neng Alma tidak usah ingin tahu kalau masa lalunya tersebut hanya untuk menyakitimu itu ya jadi kita mah pura-pura nggak tahu aja dikasih tahu sama orang lain juga karena AA yang nomor 1 ya Neng Alma di hati AA yang nomor 1 karena sudah dipersatukan oleh Pak Naib di pelaminan ya nah ayeuna kurang seungeut cenah harupatna
Terak majang sulit ya. Satu panggilutkan ku bensin, ku korek gas berada gaya. Dia mah korek kai. Alasukan sabatus. Abi teh ieu teh da meni gaya Pak Ustaz ya sora teh. Sora mamah teh. Sok. Kurang Gede anginnya, langsung kerja. deng-deken tak gitu deng-deken gitu tak. Nah ini sahabat nih acara bantaian di pernikahan adat Sunda nih sahabat, lagi nyalain apa itu namanya, saya kurang tahu nih. Oh senah pura-pura nama terak weh jungjungkeun sok eta sabelah sepengan harupat dia tanggeui kudu. Oh itu teh namanya harupat sahabat. Sepengan harupat kudu. Jadi di harupat itu kalau dilihat dari segitunya apa itu lidih sahabat. Itu bisi hiji waktu hidup boga masalah ulah di umar kamana dae parengan kuduaan ulah nyahueun inung suku oge komo inung bapak urang nu di imah bisi anjeunna saredi bisi anjeunna haranyelurnya mata hiji waktu hidup lamun pendak jeung kararapat usahakeun bereskeun heula kuduaan upami sakinten masalah abot tiasa direngsekeun kuduaan karek urang nyarios ka sepuh urang sarerea nya kitu paling penghapusna sok ayeuna buka keadilan sabut ayeuna harupatna potongkeun kuduaan Panangan kanan panangan kanan kuduaan tak. Sok tukang kaditu lain tukang ngalungkeun ka tukang alung bareng-bareng kaditu tukang sok buang masa lalumu biarkan masa depan. Nah ini asal harupatnya dipotong itu sahabat dari artinya itu jadi meninggalkan masa lalu yang lagi mereka lagi menyendiri sahabat, jadi melihat ke sekarang ke masa depan sahabat. Artinya harupat ayeuna urang anu lincah laut sekarang mepes telur sahabat, mepes untuk kalau bahasa Sundanya sahabat nih. Kita pernah goreng sorak teh, pemeri pernah. Oh, kayak goresannya, goresan tuh ada ya teh. Sok ayeuna urang itu besok segala wae. Nah ini sahabat nih saya baru tahu nih acara ini di sini ada kayu bakar sama karembong sahabat. Kalau dari bahasa Sundanya itu karembong sahabat nih. Jadi samping yang diikat gunanya untuk apa ya? Soet lah. Adanya ngedagang. Kudu nawana di plastikan diteburah kare bocah itu teh kanu sagala. Diplastikan atuh Bu. Diplastikan meh teh ieu meh teh nya diteburah bare ka ditu ka dieu. Kudu disusut diteburah bare mah. Eta duit 100 aja. Bayu udah kayaknya 100. Sok hadir mayun kaset. Nah ini sahabat nih acara apa incak telurnya. Ini incak soet namanya. Tahu gue. Tapi kan apa? Kabeus. Entong bucat. Mau akan bayar dah. Tongkang itu nggak bisa mau serat kasar ya. Ujang aja isinya ininya ngomong serat mah. 1, 2, 3 serat. Pinter tuh. Tos pejret kali geser kapalih itu. Kop serat. Ya orang hadir yang hadap hadir. Gimana ya teh? Sok tinsak eta tah. Kasapatuna kaset. Mani asasi cempur. Digoyang heula. Dongkok, heula mah bakal digoyang-goyang. Fokus di lain goyang atas. Sok pasuh sampai sias. Ada kakumah eta. Oh, enak rombongan. Kang tilu pati. Terus kang dikumpul oleh apa sih?
syarat we teh syarat tukul atau kayak bersih serangan ngarulung sok ngadeg deui lak itu tas gawe teh berarti kealaman pakai kenteng aja. Gitu. Oh, jadi sahabat biasanya kalau lihat di pernikahan lain pakai tisu, ini mah adatnya pakai apa? Pakai karembong kalau bahasa Indonesia ya sahabat. Kuna gaya teuing. Bae di kos kakian kurang. Anu nyanyi eta mah. Yang geus potong masyarakat watir si Nyai bageu. Sok doakeun si Nyai. Cicing heula nyi dirinya. Rampas sirahna bari cabut. Ukna pada ulah dicabut dah hese menang bangga teh di tiunganana. Bobodohan we. Doakeun kumaha doana, doakeun pamajikan, gerenteskeun dinu hate sangkan ujang menang kabagjaan tinu jadi pamajikan sing samawa sakinah mawadah warahmah gede milik gede rezeki sager bager bagja dunia akhirat sok doa dinu hate amin ya Allah ya rabbal alamin sok ngadet ayeuna urang mepeskeun euy sadaya geser abeh teu halaleunyeun si ujang mada ditinca abeh ditujang saeutik sok geokeun saraseut cepat acengan kudu digeokeun jungjungkeun heula ka luhur heuh kahanapkeun heuh atengahkeun jungjungkeun sakelaan bujurna ujang akitu Nyi Alma agak alit nu dicepeng agak alit ujang agak alit nu ditanggeui alit ada di agangan ujang insya Allah nya sok ayeuna geokeun 3 kali geo aluhurkeun makankeun gadret ka hiji 2 3 tepepes kudu make batu sekali deui 1 kali mepeskeun di enggak pecah sahabatnya. Kita coba lagi 1 kali lagi, mudah-mudahan pecah. Wah, luar biasa. Alhamdulillah haul sia cenit teh paingan barudak caricing wae. Patir sia di mana? Pohoe mana bener. Pas ayeuna panginten acara bantes yang parantos saya panginten. Urang lajengkeun kana acara huap tingkum. Sakujang narai ka panggung. Keseleun si emak jeung si bapak hayang dipoto. Alhamdulillah sahabat nih acara upacara adat bantaian di pernikahan Kampung Cipasang nih sahabat udah selesai sahabat, mudah-mudahan pengantinnya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna geus jadi raja jeung ratu kana terus lamun beber layar tarik jangkar rek pisah ngajak alos sorangan kamu di rumah tangga gerak reueuh bageul sumangga ayeuna hideung duaan geura nyuguh dina lahunan Ibu Rama suhunkeun karidoan aranjeuna rumaos tos ngahesekeun suhunkeun widi malah mandan panggih jeung kabagjaan bade saha heula panginten ya panut doa ku hidup duaan kasepuh supados hidup bangsa kabagjaan dina hiji waktos hidup duaan bakal ngalaman hirup sapertos Ibu Rama aranjeun anu sakitu lamina ngagengkeun hidup ayeuna hidup tambah rumah tangga sok sedih hidup tambah rumah tangga mudah-mudahan sing dipaparin katurunan anu soleh-solehan sing dipaparin rezeki anu cukup
kalayan barokah. Sok punut nu anak ngereteskeun dinu hate, mudah-mudahan sumpam dina dinten ayeuna teh sing janten pangjajab doa di Ibu Rama. Mudah-mudahan Ibu Rama hidup mahapunten karena kalepatan hidup dina kecelakaan si mata dilugir kesakeun dina dinten ayeuna sing janten pangjajab doa kanggo hidup Bapak sagara rumah tangga. Punut doa anak kasep beli supaya terus hidup mendaksana kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus ayo ngadu, ayo nama urang lagi mana di pinggir. Terus cari tuh terus. Nah ini sahabat nih, oh betot bakakak sahabat. Mending nggak bagegah gitu pak katak. Rada barang ada mana? Ini mah. Tapi pada ditukangkan, pada dipayunkan, Tasnya gitu, rawas ketinggalan. Betot nih. Senah eta teh. Oh, Si Ujang menang gede, milih senah eta teh. Bakal apa yang samani? Senah dibetot wani-wani. Lamun menang hiji sapasi eta teh mawa rezeki. amin. Gitu. Iya mah hayam naoge hayam kampung punya. Ayam kampung kada. Meni page bieu diberi betot naoge nya. Ayam samani kada nama kitu. Tuh kumaha teh aduh sang jomblo mikir. Geus tong didahar